Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus naosna daharna atos luar biasanya di dieu mah ngaji teh teu hese nu penting daek hadir cenah dahar diri mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi bade ka dieu. Jadi lamun aya nu peureum teh tinggal nengor ku rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang tukang salon ehona ditutup tong di ehoan. Mana cek tah, tribel diangkat tribelna. Cek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut Ibu. Ibu ngajawab salam ridho, ikhlas, teu kapaksa. Nu beh ditu kunaon jiga nu keur baringung. Abdi mah asa curiga blok ditu mah eta teh jigana teh keur mikiran isuk rek papangi jeung Mang Aang. Lain Aang Haji Aang Suran eta teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil. Sok bantuan sama-sama bacakan ayat Al-Qur'ana. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Barang sarerea innahu huwas samiul basir. Ta eta ari HP elit ari ngaji sulit. Monitarik calangap bari salah. Innahu huwas samiul alim. Semoga nu keur nyekel HP sing aya kuotaan. Ulang ngahotspot ka babaturan. Ieu tukang kamera mending ngajarga tiluan. Doakeun tukang kamera teh sing ditararima iman Islamna. Ieu tukang salon mang mending ngareunaheun geus ulah dioprek deui. Pokona mah didoakeun ku abdi mang sing ka surga. Sing bareng jeung salon-salona ka surgana. Ibu-ibu nu haladir, bapak-bapak nu haladir sing bisa kamarekah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Amin tarik daftar acan. Da ka Mekah teh ibu perlu dukungan. Loba duit ge eueuh ngadukung masalah ki moal indit-indit. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Hampura ka panitia kunaon abdi turun sabab abdi sok betah ngariung jeung ibu-ibu.
Jadi tidak terlalu jauh jeung panggung tapi kita berdekatan semakin akrab. Silaturahmi teh semakin sae. Barokah silaturahmi ker ibu ker bapak abdi komo jauh-jauh ti Tasik bakal panjang umur loba dulur aja. Ye jeung kana duit riweuh deui. Engke kakarek geus loba dulur bakal menang doa. Abdi makan baik ku panitia ku bapak kepala desa teu dibere duit oge. Asal balik mah menang amal. Ngaji jadi amal. Diuk di dieu sing jadi amal. Sabab orang bakal barali ke alam asal. Persiapkeun amal sebelum datang ajal. Makana bieu ibu dipenta sodako jariah marere henteu. Nah gitu ulah karoret. Jajan baso mah 15.000 teu nyaah. Sodakoh jariah mah 2.000 ge meuni hayuh diulak ilik. Da cenah duit dengan 10.000 atau dibikeun 2.000 mah tinggal 2.000, tinggal 8.000 kata siapa? Justru yang 2.000 Allah gantikan 20.000. Tong waka amin mere gede nage encan aja teh. Insya Allah. Jadi ibu semakin banyak yang dikeluarkan, uang kita semakin banyak nu disodakohkeun, Allah teh bakal semakin loba nu ngagantiana. Tong waka amin. Insya Allah. Sok nu baroga geulang geura jarual. Nu boga kongkorong geura arical. Mung harirup keneh loba kiai nu keur ngabarangun pasantren. Sok bikeun ka nu keur nyieun pasantren. Nyaah kongkorong dipake bisi ibu maot ti heula. Abdi mah teu boga kongkorong salaki ge sok amek-amekan. Tadi ge nelponan geus cenah beulikeun engke ladang ti dieu mun dibere ku bapak kepala desa pasti cenah mere 10 juta. Acek abdi teh beuting leuwih cek teh. Naon beulikeun cenah kana geulang. Abdi mah mikir 2 kali teu beunang dirayu ku salaki. Keur nyieun pasantren piraku kudu menik make gegelemrengan boga geulang. Matak mending keneh dibeulikeun kana semen, kana keusik, kana batu. Mikir 2 kali sok sieun abdi 3 poe ladang ti dieu meunang geulang abdi modar. Salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui. Mas kawina geulang urang. Jaba awewe nu dikawin teh balad nu dina grup WA. Wah nyeri hati. Matak ibu persiapkan amal sebelum datang ajal. Ece nu hadir ngaji ayeuna seja ibadah ka Gusti ngalangkungan ngaji utami pengorbanan para panitia wabil khusus kanggo bapak kepala desa sapara kanca ieu pengorbanan mantena sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Barokah bulan Rajab, pinuh barokah di bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir ayeuna sing kabawa barokah ku barokah na bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa tarikan wa baligna Ramadana. Sok ibu nyora nu palih dia. Tarikan suarana Allahumma barik lana fi Rajab wa bana wa baligna wa hasil maqasidana salatullah ha Rasulillah salatullah mullah ala yasin habib panitia miwah jamaah mugi-mugi ditambih barokah aminan atuh cuma tuh lain ayeuna tadi amin teh menit amin jika nu keheul ka panitia teh bawa-bawa eueuh mah keheul ka kepala desa tah sia panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga na sakinah ibadahna istiqomah
Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Yuk sadayana sholatullah ala toha Rasulillah, sholatullah ala yasin habibillah.